Imam sayang nu kasep dinten ieu kedah pinuh rasa syukur ka Allah kasep oge syukur ka mamah jeung bapa ibu ramah hidup anu sakitu bela anak ka anjeun anu sakitu nyaahna ka anjeun danget ayeuna hidup di paparinan kesempatan kanggo ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda ngaras jeung siraman. Naon ari ngaras jeung siraman ku ibu kasep imam bade dipedar heula. Ngaras ieu mangrupikeun wujud bakti hidup kanu jadi indung jeung bapa. Ku cara ngawasuh dampal sampean menjadi indung jeung bapa. Silip silokana ieu acara ngaras. Mudah-mudahan imam sing kenging karidoan Allah. Sing yakin kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallahi fi ridal walidain gelis. Suhtullahi wi suhtil walidain. Ridho Allah imam kasep gumantung kana karidoan indung jeung bapa. Benduna Allah oge gumantung kana benduna indung jeung bapa. Komo hidup mah budak lalaki. Budak lalaki mah imam milik indung bapakna saumur-umurna. Sanaos engke tos nikah sareng neng aul tapi tetap kewajiban utama imam ka mamah ka bapak sok komo anjeunna nuju teu damang sapertos ieu omatnya mihampe mamah jeung bapak ku imam bener-bener kudu dibelaan kudu dipikanya kudu dinangna neng kudu dilandongan insyaallah neng aul istri anu solehah ngartos moal dugikeun ka anjeunna ngahalang-halang ngaulah-ulah imam anu kudu kuat ya imam selaku kepala keluarga sing inget karena ajaran agama lalaki milik indung bapakna saumur-umurna sok sanaos anjeunna geus gaduh bojo tapi sanes hartina imam teu nyaah kanu jadi pamajikan tetep ngan sing bisa tetep kanu jadi indung tetep kanu jadi bapak sing hormat jeung bela kahartos kasep ayeuna siraman ieu mangrupikeun wujud kadedeh tanda kanyaah tawis ka asih di mamah bapak uwa bibi keluarga tuh seueur anu sumping danget ayeuna hoyong muprukeun doana kanggo hidup kasep mudah-mudahan imam sing jadi lalaki langit lalanang jagat anu takwa ka Allah nyaah ka indung bapa bisa jadi caroge anu bisa mawa aul bagja dunya dugi ka surga aminkeun kusadayana ibu amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harita tahun 84 Ibu Warsini ibu hidup dikersahkeun ngakandung hidup ngaranna ngandungnya bu seueur anu karaos tapi Ibu Warsini teu ngarasula estuning anjeunna bagja bakal gaduh turunan dina dinten Minggu 5 Desember 84 Ibu Warsini ibu hidup berjuang nandon ke nyawa imam ngajuru ngalahirkeun hidup duka sakumaha getih anu ngabayabah kasep duka sakumaha kesang anu nyurulung estuning anjeunna poho di kanyawa sorangan bakat ku hayang hidup salamet alhamdulillah hidup gubrag salamet heuk dinamian menisae pisan imam Arif Sutisna wayahna ayeuna hidup di ais kuwa ngawakilan ibu hidup wargi-wargi hidup anu sami deuneuhna sami nyaahna ka hidup sok muntang katuang rama anu nyanak palita dikawihan ayun ambing jeung neleng nengkung mangga tiasa ngalengkah ka palin dieu Pak mangga Alhamdulillah putra salira anu dinangna nengne salami ieu cep Imam Arif Sutisna dugi ka waktosna bade nikah sareng hiji wanoja anu bager anu soleha anu parantos sasarengan sareng anjeunna ti kawit kapungkur SMP dugi ka ayeuna Pak alhamdulillah ieu jodoh pasti ti Allah pangintennya margi ti kawit 120 dinten cep Imam aya dina kandungan Ibu Warsini Allah parantos nakdirkeun anjeunna kedah ngadahuk ngajatuk rami poe isuk
Kak Cep Kaneng Nur Aulia Rahma. Bapak sareng Ibu satuju, Bapak sareng Ibu Ridho, tawis Bapak sareng Ibu Ridho mangga ayeuna tiupna lilina ditiup ku Bapak Hakim sareng Ibu Warsini caketkeun kadinya Bapak. Mangga calik cepengan ku Ibu sakedap Ibu. Dina manah ngaoskeun Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar nyuhungkeun Rohman Rohimna Allah anu Maha Agung. Mangga Ibu. Bismillahirrohmanirrohim Allahu Akbar mangga ditiup lilina. Alhamdulillah Imam Bapak sareng Ibu hidup ridho lillahi ta'ala. Alhamdulillah Ibu hidup bisa nyaksian hidup danget ayeuna. Imam geus waktuna hidup jengkar omat ulah hayang menta wae ka kolot imamnya, ulah hayang ngarondel wae ka kolot, tapi geus waktuna Imam mulang tarima ka mamah, mulang tarima ka bapak. Ngadeg tiasa Ibu sakedap. Biasa mangga dibantos. Iya. Diecakeun aisanana Bu, dilesotkeun ku Ibu. Bral Imam geranya orang kahirupan rumah tangga jeung bojo hidup sing bagja. Alhamdulillah. Cekap mangga teras calik. Panangan mamah cepengan duanana tetep mamahku Imam. Tingali mamahku Imam. Anjeunna sakitu. Deudeuhna ka anjeun kasep. Sakitu belaanna anjeunna berjuang hoyong sehat. Hoyong panjang yuswa keur hidup jeung adi-adi hidup. Tah Imam, ayeuna aku sagala dosa pentah hampura kanu jadi indung jeung Bapa meungpeung aya keneh. Lamun hidup tos lamun Ibu Rama hidup tos teu aya rek kasahanya mentah hampura. Cepengan panangan Rama hidup. Tetep Rama hidup sing lelep tingali. Di aalin anjeunna berjuang ngumbara jauh di kota. Lain ku suka, lain ku betah, tapi bakat ku hayang boga rezeki leuwih. Jang hidup, jang keluarga, dugikeun kabuktosna alhamdulillah. Alhamdulillah Rama hidup berjuang sampai apola. Nyakolakeun hidup jeung adi-adi. Nepikeun kadanget ayeuna luar biasa. Bapak Hakim, insan aulia Allah anu hebat. Insan aulia Allah anu sakitu tanggal walerna ageng. Imam anu soleh, imam anu bager, imam anu kasep. Sekarang mohonlah maaf kepada ayah dan bunda sayang. Dan berterima kasihlah kepadanya. Walaupun jasa ayah dan bunda tidak mungkin akan bisa terbeli olehmu. Dan yang ketiga mohon doa dan restunya dari beliau. Karena yakinlah doa dari ayah dan bunda yang akan membukakan pintu kebahagiaan kepadamu dunia akhirat. Silakan dipegang mikrofonnya. Bapak Arif minta maaf kalau punya banyak salah. Terima kasih sudah mendidik Arif sampai saat ini. Maaf, Arif minta maaf ya kalau punya banyak salah. Terima kasih ya. Arif juga selalu mendapat. Mohon doanya dari beliau berdua sayang. Mama, Bapak doain Arif ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Arif anakku sayang, Bapak minta maaf sama Arif. Semoga Arif Aulia menjadi keluarga yang sakinah wadah warahmah. Sekarang peluk keduanya, memohon maaf dan memohon doa dari keduanya.
Hampura Bapak Arif, hampura Kasep. Bisi ramah hidup kurang, ngatik ngadidik, ngawarah anu jadi anak. Bisi ibu hidup oge kurang, mika dedeh mikanya kah hidup Kasep. Tapi Arif sing yakin, teu aya anu leuwih nyaah di alam dunia. Iwal tinu jadi indung jeung Bapak. Doana kanyaahna sapanjang nyawa. Teu aya kendakna, teu boleh ngadoakeun anu jadi anak. Didoakeun Kasep, bager anak hidup sing bisa jadi imam anu sae kamu aul. Rumah tangga anu bade dilakonan pinuh ku kaberkahan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.